Kajian Kanzun Najah was Surur halaman 36. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi amarona bid-du'a wa wa'adana al-ijabah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil kamalatil basariyah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Tatimmatun ari ieu eta hiji penyampurnaan nazkuru nyaritakeun kami fi harina tatimmah asyaan kana pirang perkara mimman nyatana tina perkara yatasaamu anu mandang siang min hatina ieu asyaan sana sujalma-jalma aw yalhaqu atawa milu kena hum kaitun nas min hatina itu asya naon makruhun pikang hewan. Famin dalika tah tetapnya sapain asya tasaumu ahli jahiliyah ari mandang sialna orang-orang jahiliyah bisawalin kana bulan Syawal fi nikahina nikah fi na bulan Syawal khosotan kalawan khusus. Wa qad warada jeung nyata geus datang naon asaru hukum sara bi ibtalihi kana ngabatalkeunana itu tasaumu ahli jahiliyah bisawal. Qalat nyaurkeun sa Aisyah tu Siti Aisyah radhiyallahu taala anha tazawwaja geus nikah kaula sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawalin na bulan Syawal wa bana jeung ngajima kanjing Nabi fi Syawalin na bulan Syawal fa ayyu nisaihi maka ari saha ti pirang-pirang istrina kanjing Nabi kanas anu kabuktian itu ayyu akhzo eta leuwih untung minitibatan kaula wa tazawwaja jeung geus nikah sa Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah ka Ummu Salamah radhiyallahu an fi Syawal bulan Syawal aidon deui. Tatimah menceritakan tentang mitos-mitos jahiliyah. Kahiji bahwa sial bulan Syawal dibuktikan ku Rasulullah menganjurkan menyunahkan nikah teh di bulan Syawal. Rasulullah nikah ka Siti Aisyah bulan Syawal, ka Ummi Salamah bulan Syawal. Wa min zalika jeung eta tetepna sapaina tu asya tasaumun nasi ari mandang sial jalma-jalma bisaatin nasah kana waktu-waktu naas, waktu-waktu nahas teh waktu-waktu siang. Bi'atibaril kawakibi ku ngitung pirang-pirang bintang wal ayyamin nahasa jeung pirang-pirang poehan nahas. Fayatrukuna tuluy ninggalkeun itu nas asya kana usaha atau ngalakukeun lima solihim kepikeun pirang-pirang kamaslahatanana. Itu nas fi harina itu saatin nahsah wa huwa jeung ari itu tasaumun nas bisaatin nahsah qalu batilun eta qaul anu batil di munajjimin milikna para ahli-ahli perbintangan. Kadua eueuh istilah hari naas. Wa min zalika jeung eta tetepnya sapaina tu asya tasaumun nasi ari mandang sialna jalma-jalma bisa parikana lumaku fil mahaki dina malam peutingan. Wa huwa sareng ari itu al mahak ma eta perkara iza baqiya di mana-mana nyisa minas syahri tina sabulan naon yaumun sapoe aw yaumani atawa dua poe aw iza nazala atawa di mana-mana geus nempat naon al-qamaru bulan fil aqrab dina manjilah aqrab artina kala jengking aw dabbaroni atawa dabbaron wa zalika jeung ari itu tasaumun nas bisafar fil mahak minat tiaroti eta tina kalebetkeun kina tiaroh ramalan-ramalan berdasarkan manuk al-manhi anu dilarang an hatina itu tiaroh di anna riayat zalika karena saestuna ngariksana safar makruhatun eta uni makruhkeun am haramatun tau diharamkeun kama sapertikeun perkara sanun kilu anu bakal mindahkeun kaulahu kana itu mah ani Ibnu Hajar ti Ibnu Hajar. Katilu adalah kultus-kultus tentang ilmu perbintangan. Lamun di urang mah kadang-kadang teu meunang peberangkatan di hari Sabtu atau hari Selasa atau
nyamperkeun kala istilahna teh. Di dieu mah iza nazal qamar bil aqrab eta kala jengking maka hukumna eta teu meunang kultus ulah dipercaya. Anu kaopat wa min dalika jeung tetepna sapaina asya at-tasaumu ari mandang sial bilamil arbi'a kana poean rebo wa bi gori jeung kasalianti itu arbi'a wa kulluhu jeung ari sakabehna itu tasaum minat tiaroti eta kalebetkeun tina tiaroh. Asal logat mah ramalan berdasarkan manuk tapi hukumna teh umum eta teh. Pokona mah hitung-hitungan berdasarkan perbintangan kalebetkeun tiaroh. Al-manhi nularang an hatina tu tiaroh. Qala nyaurkeun Syekh Ibnu Hajar rahimahullahu taala fil manhina kitab al-manah pada an qarrara sabada geus netepkeun itu Ibnu Hajar rahimahullah istihbab safari kana sunnahna perjalanan yaumul khamis poe Kamis awil Itsnin atau poe Senin awil Sabti atau poe Sabtu. Summa nasuhum tuluy alin nasna para ulama ala nuzbis safari kana sunnahna perjalanan fi hadil ayami dina ieu pirang-pirang poe sarihun eta nu jelas fi adami nudbihi dina teu sunnahna ieu safar fi goriha salianti ieu hadil ayam lakin lamin jihati tatayyur tetapi lain tina jihad tatayyur ramalan-ramalan biqauli munajjimin kalawan ucapan ahli perbintangan au nahwi atau sabangsana munajjim dikarohati riayati zalika karena makruh ngariksa na itu yaumul arbi'a au hurmati atau haram na itu zalik. Faqad qala mangka nyata geus nyaulkeun sayaha Ibnu Jamaah wala yukrahu jeung teu dimakruhkeun naon asafar perjalanan fi yaumin dina hiji poe minal ayyami tina pirang-pirang poe bisababi qaunil qamar kusabab kabuktian qamar fil aqrab dina bintang aqrab au gareta salianti aqrab. Kurang nama mapag kalanya kala jengking walima jeung karena perkara kila caritakeun itu mali alin ka Ali radhiyallahu an atul qil khawarij wal qamar fil aqrab atulak dina harek nepungan anjeun ya Sayyidina Ali al khawarij ka kaum khawarij wal qamar bari ari bulana fil aqrab eta aya dina poros akrob manzilah akrob cik urang mah keur aya dina nyamperkeun kala qala nyorkeun Sayyidina Ali fa aina mangka di mana qamaruhum ari bulanna itu khawarij wa qala jeung nyaurkeun deui lahu ka Sayyidina Ali saha munajjimun ahli perbintangan sirru sa'atan kadza tazfar sir kudu lempang anjeun ya Sayyidina Ali saata kada dina waktu keur anu tazbar tah bakal untung anjeun. Faqala mangka nyaurkeun Sayyidina Ali makana teu kabuktosan li Muhammad yang tepikeun nganyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan munajjimun perbintangan. Wala linnasi jeung tepikeun jalma-jalma ba'du sabana kanjing Nabi. Wahtaja jeung gawe hujah Sayyidina Ali bi ayatin ku pirang-pirang ayat. Summa qala teras nyaurkeun Sayyidina Ali faman mangka saha sodako nu sabenerkeun ieu mangka ka anjeun fi hadzal qali dina ieu ucapan la aminu teu iman kaula ayyakuna kana kabuktian ieu iman kun kudu kabuktian anjeun faman saddaqaka bi hadzal qaul sajal manu ngabenerkeun ka ieu ucapan la aminun eta teu iman ka Allah teu iman ayyakuna kana kabuktian ieu iman kaman eta sapertikeun kabuktian ieu iman la aminun eta teu iman ayyakuna yang kabuktian itu iman kaman eta sapertikeun jalma atakhoda anu nyieun ieu iman min dunillahi ti salianti Allah nidan kana sebandingna Allahumma ya Allah la tayra teu aya asal ramalan-ramalan illa taruka kajaba ramalan ti Gusti wala kharajun taya kahadian illa kharuka kajaba kahadian ti Gusti wa nukadzibu jeung ngabohongkeun kaula ka anjeun wa nukhalifu jeung nyulayaan kaula ka anjeun wa nasiru jeung bakal lumaku kaula fi saatina waktu allati anu nuhita nu geus nyegah anjeun lana ka urang sadaya an hatina ieu saat summa qala teras nyarios ka Sayyidina Ali linasika jalma-jalma iyakum kurusieun maraneh kabeh wa ta'alluman nujumi sarta ngaji ilmu perbintangan
ilamah kajaba kana perkara tahtaduna anu alap pituduh maraneh kabeh bi kana ieu mah fi zulumatil barri dina pirang-pirang popoek daratan wal bahri jeung popoek lautan. Innamal munajjimu pastina ari ahli nujum ahli perbintangan kal kafiri eta saperti kenjal manu kafir. Summa tawa'ada tuluy ngancam sayyidina Ali al munajjima ka tukang ahli perbintangan bi annau kana saytuna itu munajjim illam yatub lamun teu tobat itu munajjim la yakhludanna yakin bakal langgengkeun sayyidina Ali huka itu munajjim fil habsi nabuyan wala yahrimanna jeung yakin bakal ngahalangan saenyana sayyidina Ali al atwa kana papari. Summa qatala teras merangan sayyidina Ali al khawarija kagolongan khawarij fi sa'atina waktu allati anu naha anu geus ngalarang munajjim huka sayyidina Ali. Fa dhafara teras untung atau menang sayyidina Ali bihim ngerekeun khawarij. Wa hiya jeung ari tu qatala perang teh waqatun Nahrawan eta kejadian perang Nahrawan asaniyah anu kadua. Mitos anu kaopat adalah mitos-mitos para ahli perbintangan. Di urang sok aya anu bulan legi manis pohon pahing eta cenah perbintangan. Aya waktu anu alus jang papangkatan, aya nu ulah mangkat. Ulah percaya ieu dalilan mah tadi dibacakeun. Lamun kira-kira kurang kana hati ragu keneh bacakeun doana Allahumma la tayra illa tayruka wala khaira illa khairuka nukadzibuka wa nukhalifuka wa nusayyiruka fis sa'ah. Eta mah tentangan sayyidina Ali ka para ahli nujum. Sayyidina Ali teu percayaeun ka para ahli bintang lah pokona mereka berangkat perang teh di waktu nu dilarang ku para ahli nujum. Ternyata dibuktikan menang sayyidina Ali perang waktu perang Nahrawan. Itulah jadi ulah percayanya. Kade ulah hayang belajar nu kitu. Innamal munajjim kal kafir. Jalma nu nujum seperti jalma nu kafir. Iyakum wa ta'alluman nujum. Kudu sieun belajar ilmu nujum. Illa ma tahtaduna bihi fi zulamatil barri wal bahr. Kajaba ilmu nujum anu jang pituduh di napoek daratan jeung lautan. Biasana cenah ge lamun di lautan teh lamun nelayan ti peuting rek nawak laut teh ningali heula posisi bintang layang-layang. Eta teh supaya jang menunjukkan ke urang alah kembali di mana bintang layang-layang berada, sebelah barat, sebelah timur, sebelah selatan. Tah engke kadinya deui sampeurkeun deui. Jadi supaya panggih deui jeung daratan. Tah eta mah teu naon-naon nu kitu mah. Atawa waktu salat awal bulan teu naon-naon eta. Di luar itu haram. Wa naqala jeung nukil Sa'id bin Rushdin anna Malikan kana sayyiduna Imam Malik rahimahullahu taala lam yakun teu kabuktian itu Malik yakrahu mikange wa itu Imam Malik ya sayan kaji perkara min yaumin tina pirang dina hiji poe min ayami tina pirang-pirang poe. Bakana baik teu kabuktian itu Imam Malik ya taharra eta ngagumatikeun Imam Malik al-arbi'a kana poe Rebo wa sabta jeung kana poe Sabtu. Airod dan tegasna menolak alaman kajalma eta saamu anu geus mandang sial itu man bihima kana itu arbi'a jeung poe Sabtu. Wa aroda jeung ngamaksud saha Malikun Imam Malik ayyazwa kana yen merangan itu Imam Malik fi waqtin dina hiji waktu fahadzara tuluy ayyazwa kana yen perang Imam Malik fi waqtuna hiji waktu fahadzara teras memperingatkan mingsieunan teh memperingatkan huka Imam Malik sal munajimuna para ahli bintang minhu tina ieu waktu fa ansadda tuluy ngalagukeun Imam Malik lahu ka itu munajim fa ansada maka ngalagukeun Imam Malik lahu ku syair milikna Imam Malik Bahar Basit insyaallah.
da nujuma li tarqin ya isu biha wan habbi az min qawiyin ayyuhal maliku da kudu ninggalkeun anjeun an nujuma kana perbintangan di tarqiyin katukang ngalungkeun krikil ya isu anu hirup itu nujum bihaku itu ya isu anu hirup itu tarqiyin bihaku itu nujum wadhad jeung kudu singkil anjeun kudu cengkat anjeun bi azmin kana ngazam qawin anu kuat ayyuhal maliku he raja he ayyuhal maliku he imam malik tinggalkeun perbintangan pikeun jalma anu sok ngalung-ngalungkeun batu. Jadi aya di kepercayaan teh rek melaksanakan suatu teh ku ngalungkeun batu. Lamun cek manehna ieu dianggap bakal menguntungkan tina hasil mengalungkeun batuna berarti teruskeun. Lamun pirugieun ulah. Wan had bi azmin qawiyyin. Bangkitlah dengan tekad yang kuat, hei Imam Malik. Innan nabi ya wa ashabin nabi nahao anin nujumi wa qad absorta ma malaku innan nabiya satuna kanjing nabi wa sahabat nabi jeung pirang-pirang sahabat kanjing nabi nahao eta geus nyegah itu nabi jeung ashab anin nujumi tina pirang-pirang perbintangan wa qad absorta jeung nyata geus nyaho anjeun makana perkara malaku anu geus ngamilik itu nabi jeung ashab ulah terlibat kana ilmu perbintangan kade fa khalafa tras nyulayaan itu Imam Malik hum ka itu munajjimin para ahli nujum fa dzafara tras untung menang itu Imam Malik wa ghanima jeung untung itu Imam Malik intaha geus paragat ka itu naklu wa katsirun jeung ari loba minan nasi teh jalma-jalma tatayyaru anu ngaramal itu nas min akhiril arbi'atina panungtungan pirang-pirang porbo wa taraku jeung ninggalkeun itu nas asa aya kana ngalakukeun lima solehim pikeun pirang-pirang kamaslahatanna itu nas ina ye arbi'a ari asalna tatayyaru adalah ramalan berdasarkan manuk tapi berat ieu mah digunakan dengan makna yang umumnya. Ramalan-ramalan teu meunang. Contoh ke waktu hari tama adalah bahwa rebo terakhir eta teh KBG ulah papangkatan. Eta adalah termasuk kana mitos. Wa yaquluna jeung ngucapkeun deui itu katsiru minan nas lahu kana itu akhiri arbi'aun ari pirang-pirang rebo la yaduru eta henteu muter itu arbi'a mustadillina bari anu nyieun dalil kabeh bi hadisi ku hadis akhiru arbi'a fi syahri yaumu nahsin mustamir akhiru arbi'a ari panungtungan perebo fi syahri sabulan yaumu nahsin eta poean nahas ari poe nahas teh poe sial mustamirin anu terus-terusan didalilan bahwa kabeh rebo di akhir bulan adalah hari nahas berkelanjutan ulah percaya kade qala nyorkeun saha Sakhawi Imam Sakhawi turuquhu ari pirang-pirang jalanna itu hadis wahiyatun eta anu apes wala taqdari sihhatihi jeung netepan kana ngira-ngirakeun sahihna ieu hadis fa ma'nahu mangkari mana tu hadis nahsun mustamir tegas lapan nahsun mustamir sial anu terus-terusan alaman kajalma tatayyaro anu ngaramal itu man bihikan itu akhiri arbi'a au i'taqada tawang etikadkeun ieu man nah nuhu satahu kana nahasna sialna itu akhiri arbi'a izatihi pikendatna itu akhiri arbi'a wa khaba jeung sieun ieu man min hatina izatihi mutakidan bari anu ngaetikadkeun makana perkara alaihi yang tetap kana ieu masal munajimun ahli perbintangan kabeh amaman ana pon ari jalma ieu takoda ngaetikadkeun
itu eman annahu kana saytuna itu akhir arbi'a la yanfa'u eta teu aya manfaatna itu akhia wala yadurru jeung teu madaratna saha ilallahu taala Allah taala falaisa mangkan lain itu siman binahsin eta matak nahas anu sial alaihi kayyiman haza kudu paham anjeun kana ieu wa qad jaa jeung nyata geus datang fi ba'dil akhbaina sebagian pirang-pirang hadis naon ma perkara yusyiru anu mere terang itu mah bimadhil arbi'i kana mujina pirang-pirang perbo fa fi syu'bil baihaqi tetapi na kitab syu'bul kitab syu'b al baihaqi ana doa kana satuna doa yustajabu tadi ijabah itu doa yaumul arbi'a na poean rebo ba'da zawali sabada lingsir wa fil hadisi Jabir jeung tetep hadis Jabir radhiyallahu anna satuna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam eta sumping kanjing Nabi Masjidil Azab ka Masjid Al Azab yaumul Isnin poe Senin wa yaumul Selasa jeung poe Selasa wa yaumul Arbi'a jeung poe Rebo baina zuhri antara zuhur wal asri jeung antara asar wa doa teras nyimpen kanjing Nabi rida'au kana salendangna kanjing Nabi Faqama teras ngadeg kanjing Nabi farafa'at ngangkatkeun kanjing Nabi yadaihi kana dua pandangan kanjing Nabi yad'u ngadoakeun kanjing Nabi alaihim madarat ka itu kufar ail kufari tegasna orang-orang kafir fara'aina tuluy ningali urang sadaya al-bisyra kana yana bubunga pangbunga fi wajhina wajahna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fis sairi seperti dina sirah sejarah wa an sahibil hidayah jeung katampi ti pengarang kitab al hidayah annau satuna kalakuan jeung tingkah ma ari perkara budi anu dimimitian itu mah bisain kana hiji perkara yaumul arbi'ana perbo illa wa tamma kajaba sampurna itu se ari menurut jahiliyah mah perbo teh poe siang tapi dia dijelaskan perbuatan adalah keberuntungan berdasarkan sunnah. Di antaranya bahwa segala sesuatu dimulai dengan hari Rabu maka akan sempurna. Mata ngaji kitab hari mimitina we ahad atau perbo. Wahwa hari itu arbi'a we rebo yaumul arbi'a yaumun eta poean khalaqon nyiptakeun sallallahu taala Allah taala bina yaum an-nura kana cahaya. Warwa jeung ngariwayatkeun sadalimi katampi ti Jabir radhiyallahu marfu'an baina marfu. Man ari sajal magorosa anu pepelakan itu man alasjaro kana pirang-pirang tangkal yaumul arbi'a poe rebo wa qala jeung ngucapkeun ieu man subhanal ba'isil waris kana doa subhanal ba'isil waris maha suci dat anu ngutus jeung anu ngawariskeun atas bakal ngadatangkeun itu asjar ukulah kana pirang-pirang kadaharan nana itu asjar menurut Jabir hadis marfu lamun jalma pepelakan perbo bari bacakeun doana subhanal ba'itsil waris maka eta tatangkalan bakal mendatangkan buahna hasilna perbo tah kade pepelakan wa nukila jeung ditukil katampi ti Halimi anna saytuna itu al Halimi kula nyorkeun Halimi alimna terang urang sadaya bibayani syariah kana penjelasan syariah anna minal ayam saytuna eta tetep tina sebagian pirang-pirang poe nahsan ari aya poe nahas poe sial wa yuqabilu jeung ngalawanan naon annasu poe nahas as-sa'da kana poe alus kebalikan nahas adalah poe keberuntungan wa sa'du wa iza sabata jeung di mana-mana itu matab naon al awal anu kahiji sabata tah tumatab naon asani anu kadua edon deui wal ayyam maka di pirang-pirang poean dunia minha tetep sapaina tu ayyam nahsun ari aya poe nahas poe lara poe siang wa minha jeung tetepna sapaina itu ayam sa'dun ari poe anu alus keberuntungan kal ashasi sapertikeun pirang-pirang jalma minhu tetep sapaina itu ashas saqiyun ari jalma nu cilaka
wa minhu tetap sapaina itu ashos sa'idun aya jalma anu bagja lakin za'mu annal ayyama wal kawakibatu nahisu tetapi ada sangkaan bahwa saestuna pirang-pirang poe jeung pirang-pirang bintang tunahisu eta matak nganahaskeun matak nialkeun itu ayyam watus idu jeung matak ngabagjakeun itu ayyam biikhtiariha kalawan pamilih itu ayyam awqatan kana pirang-pirang waktu au ashkhasan atau pirang-pirang jalma batilun eta nu batil wal qalu jeung ari ucapan anal kawakiba karena saestuna pirang-pirang bintang kotakuna terkadang kabuktian itu kawakib asbaban teu jadikeun sababil hasan pikeun datangna kahadean wal qabih jeung pikeun datangna kagorengan wal khari jeung kahadean wal syari jeung kagorengan wal kullu jeung ari sakabehna fi'lullahi ta'ala wahdah ari sakabehna eta padamulan Allah sahidin Allah ieu mah istitrad panyelang heula jawabanana mimma eta tina perkara la ba'sa anu teu naon-naon eta tetep kana ieu mah lamun mengucapkeun kieu mah bintang terkadang pi aluseun terkadang pi gorengan sabab pi aluseun jeung sabab pi gorengan teu naon-naon menurut bitukil ti al-halimi wal hasil jeung ari kesimpulanana kama sapertikeun perkara kula geus nyaurkeun sa'al munawi anna tawakkil arbi'a saestuna ngariksana perebo wa gerihi jeung salianti itu arbi'a ala jihati tiaron tepan kana jihad ramalan wa dhanni i'tiqadil munajjimin jeung nyangka itikadna para ahli bintang haramun eta haram syadidut tahrim anu banget haramna kesimpulan menurut Manawi lamun selalu menjaga poe rebo jadi menjaga diri ulah sampai pemberangkatan perbo dan mataksial atau berdasarkan ramalan para ahli bintang kade haram eta teh izil ayyamu karena hari pirang-pirang poe kulluha tiga sakabehatu ayyam lillahi ta'ala eta milik Allah ta'ala la tanfa'u teu bisa ngamanfaatkeun itu ayyam wala tadurru jeung teu madarat itu ayyam bidzatiha kana zatna itu ayyam wa biduni zalika jeung kalawan tanpa itu jeung salianti itu arbi'a laudwer eta teh aya madaratna eta tetep wala mahzura jeung teu aya nu dipikarempaneun fihi dina ieu zalik wa man jeung ari sahajar mata tayyaro anu ramalan-ramalan itu man hapatah ngepung bi ka ieu man naon nuhu satuhu kasialanana ieu man waman yari sajal ma ekono ngayakinkeun itu man annahu kana saestuna itu arbi'a la yadurru tumatak madarat itu arbi'a wala yanfa'u jeung teu aya manfaatna illa Allah kajaba Allah azza wa jalla lam yusir tahmual napakan fihi di man naon seun naon min zalika tina itu arbi'a kade lamun urang sok menggeluti ilmu nujum hitung-hitungan sok sieun be dikepung ku ka nahasan kasialan kama sapertikeun perkara kita caritakeun itu mah ta'alam annahu la tayra illa ala mutatayyirin wa huwa suburu ta'alam kudu nyaho anjeun anu satuna kalakuan jeung tingkah la tayra teu aya ramalan goreng illa ala mutatayyirin kajaba kajalma anu ngaramalna wa huwa jeung ari itu toyer teh as-suburu eta teh karuksakan ramalan-ramalan matak ngepek teh kajalma nu ngaramalna matak urang ulah milu ngaramal wabil jumlati jeung kalawan secara gemblenganana Fakulul ayyami mangkali sakabehna poe sawaun eta nu akur lakhtisasu teu aya kahususiahan kahususan kaistimewaan di zalika pikeun itu nahas yaumil arbi'a kana poe rebo wala gori jeung teu kan salian itu arbi'a
wa ma min sa'atin jeung teu aya tina hiji waktu minas sa'ati tina pirang-pirang waktu illa wahia kajaba itu sa'dun eta matak pibagjaeun piuntungan ala saksin ka jalma nahsun eta matak pinahasin bisialeun ala akhara ka jalma nu sajen bi antibari mah ku ngarekan perkara yuhdisu anu nganyarkeun Allah taala fi hadina itu saat minal mulaimi tina pirang-pirang perkara anu cocok wal munafiri jeung tina pirang-pirang perkara anu kabur berarti teu cocok wal khairi jeung perkara anu hade wasari jeung goreng fa kullu yaumin mangka ari saban-saban poe minal ayami tina pirang-pirang poe yattasifu eta kasifatan itu kullu yaumin bil amrani kana dua perkara ikhtilafil itibari karena narima beda narekenan fama aulijal lailu fin nahar fama ulija mangka teu diasupkeun naon alailu peuting pinahaina waktu beurang wan naharu jeung teu diasupkeun beurang pilaina waktu peuting illa li iladil hawadisi kajaba pikeun ngawujudkeun pirang-pirang anu anyar jadi setiap eueuh katangtuan hiji poe pikeun poe karuksakan setiap detike aya alus mungkin aya goreng. Urang ayeuna alhamdulillah keur menang alus. Mungkin di luar sana jam sakieu teh anu keur cilaka naudzubillah. Aya nu keur sedih, aya nu kapalingan. Tuh ternyata dalam satu waktu yang sama jadi mengandung aya nu untung aya nu pirugian setiap waktu. Jadi ulah percaya karena perbintangan. Di mana eta ilmu-ilmu perbintangan muncul tina kebiasaan eta teh umpamana kan ieu teh dunia teh geus lila teh zaman Nabi Adam ribuan tahun umpamana aya jalma cilaka ditulis poe naon eta oh poe Rebo ditanya deui eta poe naon oh geuning keur poe Salasa dalam cek Sunda namanya di Arab mah poe Rebo ditanya deui oh ieu jam sabaraha oh iya tah keur palebah bintangna keur akrab dina langgir akhirna dievaluasi ternyata lobana kecelakaan teh di hari naon Rebo atau umpamana Salasa atau di hari keur mapang kala cek Sunda mah cek Arabna mah kala jengking tah berarti eta mah sabenerna mah menang hasil nyimpulkeun tina sejarah padah lolobana nu cilaka teh dina eta dijadikeun bae itikan salah eta padahal mah mungkin risetna teu menyeluruh adu rugina wungkulnya anu untungna teu dibahas buat deui mah si eta iraham leuy untungna eta keur Rebo tah teu dibahas kitu jadi teu seimbang risetna mata ulah percaya karena ahli perbintangan wa qad qila jeung nyata geus dicaritakeun naon syair bahar tawil ala innamal ayyamu ibda'u wahidin wa hadhil layali kulluha akhawatun ala ingat innamal ayyamu pastina di pirang-pirang poe ibda'u wahidin eta diwujudkeun ku dat anu sahiji kabeh poe ge meunang nyieun Allah wa hadhil layali jeung ari ieu pirang-pirang peuting maksudna mah deukeut poena kulluha tegasna sakabehna ieu hadhil layal akhawatun eta pirang-pirang dulur berarti kabeh ge dulur poe teh tujuh teh ari urang jeung dulur coba lamun urang jadi indung bapa da teh hayang utamakeun manapi lanceukna hayang alus adina hayang goreng akur KBG hayang aralus jadi simpulna mah kabeh poe ge alus qala nyaurkeun pengarang kitab Rahul Bayan fi Rahul Bayan kitab Rahul Bayan fi tafsir qauli ta'ala nafsirkeun dawat Allah taala awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa awalam ya'lamu nah teu nyahoeun jalma-jalma annallahu kana satuna Allah yabsutu eta ngacimbarkeun Allah arizqa kana rizki
ayu wasi'u tegas ngajembarkeun Allah kana tu rezeki liman pikeun jalma yasau anu karep Allah ka ieu man wa in kana jeung sanajan kabuktian kalakuan jeung tingkah la hailata eta daya upaya eta tetap lahu pikeun ieu man wala quwata jeung teu kakuatan imtihanan karena nguji ujian wa yaqdiru jeung ngarupekeun Allah ayyudayiku tegasna ngarupekeun Allah rizqa kana rezeki liman pikeun jalma yasau anu ngaresakeun Allah ka eta man wa in kana jeung sanajan kabuktian ieu man qawiyan eta anu kuat syadidul hailah anu banget daya upayana ibtilaan karena ngajadikeun uji balai ari imtihanan mah kana alus berarti nya ujian kade ibtilaan mah balai urang keur sehat keur diimtihan tah keur diuji lamun urang keur gering ngaranna keur ibtila menang balai fala qabidu maka teu aya nu ngarupekeun wala basito jeung teu ngajembarkeun saillallahu taala Allah taala wa yadullu jeung nudulkeun ala zalika kana itu tafsir ayat awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir ana ari kaula naro eta ningali kaula ana sakajalma-jalma mukhtalifina kana anu beda-beda kabeh fi saati rizki dina waktu kajembaran rizki wa dhaqi jeung rupekna rizki fala budda maka mesti zalika pikeun itu saati rizki jeung dhaqi min hikmatin tinayana hikmah wa sababin jeung tina aya sebabna wa zalika sababu jeung ari itu sabab laisa talain dari sabab huwa eta ari itu dalika sabab akul insani eta akalna manusia wa jahlu jeung bodohna manusia fa inna maka satuna urang sadaya naro ningali urang sadaya al aqila ka jalma anu berakal cerdas al qadiru anu mampu biasa didakina banget narupek wa naro jeung ningali kaula al jahila kana anu bodoh al dai'i fa anu apes lemah fi adzami siati dina agung-agungna jembar ketika Allah berkehendak ngajembarkeun atau ngarupekeun rezeki teu bisa ngahalang teu bisa dipengaruhi ku cara status akademik pendidikan terjadi alasan kam akilin ayat mazahibuhu kam jahilin tarahu marzuqa pirang-pirang anu pinter hese kahirupanana pirang-pirang anu bodoh jembar kahirupanana anu pinter nu gelarna panjang nu keur dipenjara aya jang nebusna teh teu cukup ku hartana aya anu keur dibelit ku panyakit aya obatna teh mubaranana teu cukup ku harta anu aya eta teh tapi anu pendidikan rendah kadang-kadang jadi bos aya di urang ge ayanya kalau SD jadi bos besar aya tuh ternyata pendidikan tidak ada jaminan walaysa jeung lain naon dari katu sabab edon li ajli tabai karena arahna pirang-pirang tabiat watak wa aflaki jeung karena arah-arahna cakrawala atau perbintangannya maksudna mah li anna sa'ata karena saestuna waktu allati anu ulida anu dilahirkeun fi haina yasa'ah naon dalikal mulku kerajaan wa sultan jeung itu kekuasaan al-qahiru anu maksa qad waladanya tages lahir piana saah saha alimun anu berilmu menana situ jalma-jalma agandai wa alimun jeung anu berilmu minal hayawan tina hewan gorul insanu salian ti manusia wa tawallada jeung lahir agandai fitalika saah dina itu waktu naon alimun punten alam badanya qad wulida fiha alam minan nas
wa alam minal hayawan, alam hewan, alam manusia, nusalian ti manusia, wa tawallada jeung lahir edon li fidzalika sa'anaun alam minan nabat, alam pepelakan, jadi-jadian. Berarti flora, hewan mah fauna, manusia alam manusia. Falama syahadna, maka samang-samang sanyaksi urang sadaya hudutsa hadil asya, kana anyarna ye pirang-pirang perkara al katsiru anu loba fitil kasaatil wahidah dina waqtu anu sahiji, maka kauniha sarta kabuktian ieu asya mukhtalifatan anu beda-beda fi sa'adah hina bagjana wasyaqawah jeung cilakana. Alimna terang urang sadaya annal fa'ila kana saytuna midamal lizalika kana itu sa'ad jeung saqawah wa itaritu al-fa'il Allah Ta'ala fasahag maka geus bener bihadzal burhanil aqli kana idal aqli al-qati anu pasti bener sihata qaula ta'ala kana bener dawan Allah Ta'ala Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Jadi anu matak mawa cilaka mawa rugi mah lain poe atuh. Takdir, kumaha takdir. Maka ulah percaya karena perbintangan nu berdasarkan hitung-hitungan. Qala nyaurkeun sa'asairu anu nyair. Fala sa'du yaqdi bihil mustari walan nahsu yaqdi alaina zuhalu. Fala sa'du mangka henteu ari kabagjaan keberuntungan yakdi eta ngahukuman bihi kana ieu sa'du naon al mustari bintang mustari wala nahsu jeung henteu ari kanahasan kacilakaan yakdi eta ngahukuman alena ka urang sadaya naon zuhalu bintang zuhal. Ari pemahaman para ahli munajimin perbintangan mah lamun rek aya keperluan usahakeun ngapalebah bintang mustari. Lamun ulah ameh teu cilaka peupeujeuh ulahina bintang zuhal. Tah bohong eta teh. Bintang mustari teu bisa nyieun bagja bintang zuhal teu bisa nyieun cilaka. Walakinnahu hukmu rabbis sama wa qadil Dati ta'ala wa jalla walakinnahu tetapi nari itu as-sa'du kabagjaan mah hukmu rabbis sama eta hukuman ti pangeran langit wa qadil qudati jeung anu ngahukuman pirang-pirang nu ngahukuman tegasna Allah Ta'ala Ta'ala mahalur Allah wa jalla jeung maha agung Allah intaha paragat itu kaul. Wa qala jeung nyaurkeun deui saakharun anu sejen bahar wafir insyaallah la tarqabin najma fi amrin tuhawiluhu fallahu yaf'alu la jadyun wala hamalu la tarqab ulah ngukuntit anjeun an najma kana bintang fi amrin dina hiji perkara tuhawilu anu tumandang anjeun atau narekahan anjeun hukana ieu amrin wallahu mangkari Allah yaf'alu eta midamal Allah la jadyun lain menang bintang judai wala hamalun jeung lain menang bintang hamal ulah ngadago-dago bintang lamun urang rek boga pangabutuh engke bae cenah ge palebah bintang mustari ulah sok bae aya butuh mah mangkat Allah anu nyieun pagawean mah lain bintang judai jeung lain bintang hamal ma'asa'adati malin najmi min asar wala yadurruka marihun wala zuhal ma'asa'adah sartana kabagjaan malin najmi teu aya eta tepikeun bintang min asarin aina pakan
wala yadur jeung teu madarat ka anjeun non marihun bintang marih wala zuhalun jeung teu madarat bintang zuhal. Jika Allah sudah menghendaki bahagia beruntung malin najmi min azar bintang teu bisa berkutik. Bintang marih bintang zuhal la yadurruka madarat angger bakal bagus. Walil alamati Syekh Mansur At-Tamimi jeung eta tetep kagungan Syekh Mansur At-Tamimi Asy-Syafi'i ari ieu nadhaman. Mangkana ya sazuhalan au kana yarjul mustari fa innani minhu wa in kana abil adna bari. Man ari sahajal mana yahsa anu sieun itu eman zuhalan kana bintang zuhal au kana tawa kabuktian ieu eman yarju ngarep-ngarep ieu eman al mustari kana bintang mustari fa innani tasatuna qaula minhu ti ieu eman wa in kana jeung sanajan kabuktian itu eman abi eta bapa qaula al adna nu leuwih deukeut bariun eta lulu barat. Lamun aya jalma anu sok sieun ku bintang zuhal atawa jalma sok hayang bae bintang mustari sanajan eta jalma bapa kaula maka kaula melepaskan diri moal nuturkeun kana ilmu perbintangan. Di antaranya Abu Ma'syar Al-Falaki eta aya hari nahas aya lahul hayat aya lahul mamat eta kade hindari ulah walahu jeung eta pagungan itu Mansur At-Tamimi Asy-Syafi'i adonde bahar romal insya in kunta tazumu anan nuju mata durru wa tanfa'u min man tahtaha fala tunkironna ala mayyaku lubi annaka billahi asraktaha in kunta lamun kabuktian anjeun tazumu nyangka anjeun annan nujuma kana satuna pirang-pirang bintang tadurru eta bisa ngamadratkeun itu nujum batan pa'u jeung ngamanfaatkeun itu nujum man ka jalma-jalma tahtaha anu sahandapeurana itu nujum falatun kironna maka ulah inkar anjeun alaman ka jalma yaqulu ngucapkeun itu man bi annaka kana satuna anjeun billahi ka Gusti Allah asrafta geus ngamusyrikeun anjeun ha kana ngamusyrikeun anjeun ha kana eta nujum. Lamun anjeun percaya kana ilmu bintang bahwa bisa nyieun madarat jeung manfaat ka makhluk nu daya hanapeun bintang nyata urang. Unggal minggu teh ningali kana internet ramalan-ramalan bintang. Bintang Aquarius, bintang kanker, bintang Cudai, Dalwu. Papoja lamun aya nyebutkeun bi annaka billahi asraktaha mane geus musyrik. Papoja ulah inkar. Da emang kitu, musyrik eta teh. Jadi kade ulah nyekal ilmu perbintangan. Walahu jeung eta pagungan Syekh Mansur At-Tamimi Asy-Syafi'i adon deui. Laisan tulinazmi pikeun bintang illa durrin kana madarat wala naf'in jeung pikeun jeung teu pikeun bintang kana manfaat naon sabilun jalan innamal najmu pastina ari bintang alal awqati eta nudukeun kana pirang-pirang waktu wasimti jeung jalan dalilun eta ngajadikeun pituduh kade sing ngarti tujuan bintang dijadikeun ku Allah adalah dalilun penunjuk waktu jeung penunjuk jalan. Awal Ramadan nyahona kunaon? Ku bintang. Tuh berarti eta mah dalilun alal awqat.
Lamun tadi cek nelayan ketika rek berangkat nyabat teh ka laut ningali bintang layang-layang heula. Eta mah jang dari lusimti menunjukkan jalan pulang engkena. Ameh teu salah. Teu katingali ameh katingali daratannya. Wa ma altafama jeung duh pada alusna perkara qala anu geus ngucapkeun hukana itu masa al-hibni rahimahullahu taala inna uzatuna kalakuan jeung tingkah qad istama'anya tagis kumpul saha muwajjidun jalma anu sungguh-sungguh ma'a munajjimin cartana anu ahli perbintangan aya diskusi nu hiji ahli sungguh-sungguh kadua ahli bintang faqala teras nyarita itu si munajjim ahli perbintangan kaitu muwahhidin ahli tauhid maaf saya mujidinnya berkumpullah ahli bintang dengan ahli tauhid cek ahli perbintangan kaifa kuma asbahta isuk-isuk anjeun maqala maka ngajawab itu si muwahhid asbahtu isuk-isuk kaula akhafu sieun kaula Allah taala ka Allah taala wa arju jeung ngarep-ngarep kaula ka Allah wa anta jeung ari anjeun ma asbahta isuk-isuk anjeun tarju ngarep-ngarep anjeun zuhalan kana bintang zuhal wal mustari jeung kana bintang mustari wa takhabu jeung sieun anjeun huma kana zuhal jeung mustari zuhal mustari teh paling dambakan ku ahli perbintangan membawa keberuntungan lamun lain zuhal jeung mustari teh sieun mending keneh urangnya ku Allah sieun hada kudu paham anjeun kana ieu waro jeung geus ningalikeun nikah wa aroni wa aro jeung ningali kaula nikah diri kaula qad tawaltu nyata geus manjangkeun kaula hatta kidna sehingga deket-deket kaula an nakhruja kana yen kaluar kaula anil maksudi tina dimaksud duh hapunten geuning panjangnya hampir bae kaluar tina tujuan ieu kitab kapan katerangkeun doa tadi teh nerangkeun penjelasan hukum bae perbintangan tapi lakin latula tetapi daya panjangna haitsu in amla haitsu in umli sakira-kira lamun ngaimlakeun kaula anna hadzal jam'a kana saestuna ieu kumpulan makbulun eta anu ditarima wa mahmudun jeung anu dipuji wala yakhrujan teu kosong ieu hada insyaallah min faidatin dina aya faidah bil khairi kana kahadian idatin anu balik fa alaika maka mistika anjeun bihi karena ieu hadal jam'a liyazhaba supaya leungit an kati anjeun non at-tatayyur ramalan-ramalan asal logat mah berdasarkan manuknya termasuk berdasarkan bintang wa yatasabbat jeung kudu teguh tumatab naon azmuka azamna anjeun wa tusammim maka kudu ngayakinkeun anjeun ala amrin kana hiji perkara bila tahayyurin kalawan teu bingung lamun bagadah rencana sing teguh ulah bingung ku bintang anu bingkang anu siaman terutama fi safari dina bulan Safar sahrul khair tegasna bulan kahadian wa dzafri jeung keuntungan wad'u jeung kudu ngaduakeun anjeun lipikeun kaula bitaufiq kana taufik liswabi kana kebenaran di annaka karena saestuna anjeun la tajidu moal manggihan anjeun hada jam'a kana ieu kumpulan bihada tartibi kana ieu tartib fi kitabina kitab anu sejen wa wafaqa jeung muga masyian taufikna ka urang sadaya sa Allah Gusti Allah taala di maradihi kana pirang-pirang kariduan Allah wa azhaba jeung muga ngaleungitkeun Allah anna ti urang sadaya asyara kana kagorengan wa dawaihi jeung pirang-pirang anu narik kana itu sarri amin bil amin muga ngaijabah Gusti bil amin kalawan barokahna kanjeng Nabi nu dipercaya. Selesai jadi kade ulah percaya karena ramalan berdasarkan perbintangan, perbulanan
atau hari. Walhamdulillahirabbil alamin.